terus upami artina nyumput bunyi di nucaang namrak ke katemong teh naon ya alhamdulillah kudu dijabarkeun lagi lah panggil aja bareng kumaha jangan inti nama jadi terus ada lupa teh kudu api udah mau orang rek gawe sesuatu teh ulah gandeng dia lah mau deui bab papaseaan kan lupa ayo namanya paseaan can gandeng geus di Facebook di medsos wah ngesagari gandeng ku aing siapa aing kenyataanna anu kitu mah sama mereka kejadian ini di tewak manten urusan eleh kasih bacalah ketemu bagianana lamun ngajelaskeun ka kamu naon we nya bab eta wa rumput kuning di Caang nembrak ke Katemong jadi eta mah kan lieu barat yang kapak meri di Nulewi yang kapak gelang di awang-awang bener di lengkahna teu katingali tapi aya gerak nyatana gelangna aya tapi teu katingali salantangna kapakna boleh meri ngojai digawe kan ngojai tapi batur teu tingali kapakna ka mana tujuanna tah jalan eta mah nu bageanana gelah wah ieu aya nu ieu macan awewe itu mah lalaki ukur mah temenan ku pamajikan jeung lalaki mah geura tua ulah mun parah eta teh meureunang lamun kudu dijabarkeun mah eta teh pepeling bahasa ya di teh jadi ulah ilmu kerupuk gandeng tepugu kan kerupuk mah murah digegel karakak beunang ku cidu pangijeun cidu leutik meotan da ulah ukur ngomong pakai ilmu tahu ilmu agar ilmu puding teh digegel dari sana ujug barat jadi kalau kurang bala lama tara loba ngomong mun aya masalah teh inung suku tara apaleun nyonyoleungin arenan ya eta teh preparing supaya urang di dia bisa minum ke waktu di bapak kajaman tadi bener cek si Aan ulah sampai gelutna meunang urusan eleh jelema teh cukup bulu tuh di BAP nya we di visum saha eleh dilaporkeun kan nah jadi kudu apik bener hitung ujug kudu loba berpikir jadi kudu kumaha ulah main hajar kepala rubuh tapi dilumpuhkeun kana dilumpuhkeun tanya rek jadi turun atau rek jadi musuh jadi turun mah buru-buru we gampang contohna kumaha wa pami dirawel atanapi dicekek ini itu adalah cara 10 kepala wae 10 pemikiran 10 cara 10 ada semua mengarana ajaran beda paguran beda tetekon beda ajaran beda pemahaman man merenang di dia urang igelan waktu supaya entong gelut meunang urusan eleh supaya santun jadi orang mah dengan binasa betul nama tapi gerakan santun contoh kieu ayi masuk wa mengkuah di tenggel belum tentu nu menang nu eleh nu mana tetap ya benang ku apa jeung jaya terus dina eleh nage tadi lamun misalkan dipisum apa nya nya uang eleh bakal dona kurana hukum riweuh jeung kolot urang adunya saya cara wawaris tatarik karuhun anu santun gerakan contoh kieu simpen lah lalu tanyakan teh ngarawel iya ngarawel ngekeknya jeung ngekek kieu contoh jadi ayo masuwa tangwakan ngekek ngarawelnya ayo masuwa dan kuat ditembel tadi belum tentu nu menang nu mana berapa terus di nu menang lagi kuat tadi lamun dipisum buat meleh
Jadi make gratisan tuh. Dia musuh ya wadahnya. Nah, terus kanan potong. Tuh. Itu ditanya, yang jadi musuh, yang jadi dulur. Oh, nanya Wak. Jadi dulu. Tuh, yang jadi musuh dulur. Dulu. Nah, tanggap urang penting dia menit dia jam ieu, poe ieu urang dulur. Hampura. Ngaranna orang Sunda mah bener wani ning hareup tuh. Salah wani minta hampura. Gitu. Bakal kumaha? Bakal jadi dulur kan? Nah, eta. Artos teu? Nah, contohnya di Rawel. Di Rawel mah kebiasaan ya. Sok kumaha ngarawel coba. Iya. Itu sok kumaha. Duh, urang kudu ningali. Sok gitu rawel teh. Kudu ningali. Ieu rek dibawa ka mana ku urang? Da loba carana mah. Kahandap ge bisa tuh. Nya. Tuh, tadi itu. Nya, rek kumaha. Itu di tanah negara. Berarti ulah sambil emosi ulah Oh, tenang we. Di endingan tuh tinggal hadir. Tuh. Kalik ya. Tuh. Yang di kumaha urang? Ngan ulah main kebu. Nggak saya di dia we. Dari dia dikunci tuh. Tuh, dikunci. Kok mau dikait tukun mah? Ya. Tuh, hadir. Tanya dulu Pak. Tanya deh, musuh tawat. Jadi musuh jadi dulu. Oke, mereka kena hiji dua. Tuh. Yang lepas atau yang ending tadi? Menukun lepas mudah. Ditarik, pengen kawan, tarik. Tuh, udah lepas. Nyata. Iya nah. Heeh. Saya Tapi udah kan gede. Cek deh. Tapi lamun ukur dikit tuh ngalawan kan jauh. Ya, aya kesempatan ngeungeun. Loba cara ame teu ngalawan tuh. Tuh, rek ka mana? Tuh. Ayo ngeungeun mah gampang. Jadi ya we. Tuh. Dulur musuh. Dulur, anak deui ya lu. Deui ngekek deui. Wow. Ternyata kayak ukur lepas tuh. Di kalure ka handap. Tuh. Di ka handap ngagulutuk. Ya. Kita dia sarua tuh. Tuh. Keseimbangan. Tarikan ngekek deui. Pak, jadi kemudian aya barang di. Sak. Mangga. Jadi ya. Ayo ukur lepas nu tadi. Terus ieu tadi ya. Aya nu tadi cekek heula, ieu bawa ka ditu tuh. Tuh. Sarasana Oh. tetep lagi oge nya. Mata ada. Dia karatana kumagung. Bisa ngelawan tuh. Kita bisa nenggel mah. Wah, ngomong lagi dari itu. Endingnya. Nah gitu. Jadi berpemenitan kalau kurang mah mereka kan. Ya aduh teh tuh memenitan. Untuk detik beres. Itu salah serius. Ngetos. Pelajari itu. Ayo sok tuh tunjuk wah kan kudu dikumahakeun. Nah, mudah. Biasanya tuh tunjuk teh, kita teh mancing supaya orang emosi. Wah, kabawa skenario kondisi orang mah. Orang muhun. Nah, ambil sok tuh tunjuk misalkan. Itu dia wae turun tuh. Tuh teh kumaha? Masih tuh tunjuk teh itu nanggal mah. Moal. Moalnya. Karena ini beunang. Kan tuh tunjuk mah. Eta mah katinggalin gagah padahal mah. Ayo sok tuh tenggel. Coba lamun kieu tuh. Jelema neungeul, kadang-kadang urang teh malik neungeul deui nya. Saya kan kabawa skenario. Jadi ulah. Jadi udah banyak tuh. Kamu neungeul apa? Neungeul. Tuh, jadi dia ge beres tuh. Teh kumaha? Eta tenggeukeun deui. Moal. Jadi dia mungkul. Sakitu tuh. Tinggal ieu nata. Dan tonton apa? Tuh jadi dia baunnya neungeul. Tuh. Tinggal kadekeun tuh. Tuh. Kayak ke mana kali itu? Mudah. Kayak ke anak mudah. Yang tadi itu mudah. Gitu. Jadi nu. Jadi itu kan teka tinggal di bang, tapi hati nu bang. Salah satunya itu. Wah seueur kene. Nunggu ge untuk ukur eta. Ya jalan luar, jalan jero. Contoh anu hadirnya bener dia bener. Jadi dia tuh. Ya, ini dia. Ke mana so?
Sanak ieu we hungkul. Tuh. Menyinggir kemana we eta mah? Tuh ieu. Au. Nengok itu. Oh. Eta sa. Wah, kan. Da kolot urang mah sebetulna nu kana silet teh. Ceuketna leuwih ibarat silet. Tahanana leuwih ibarat slot. Silet pangeutikna, tapi maksudna kan. Slot leutik tapi pantos deui kumaha kata. Sok atuh barengan ku salat. Silet, slot, salat. Tapi realisasi ajarana salah sahijina ajaran dina salat babagi nalika assalamualaikum ka palikatuhu tingali bisi aya dulu urang nu can mah tingali babeasan batu assalamualaikum ka palikiwa ka kaca tingali bisi aya geuring tatana urang teu boga jang ka dokter tawa teu boga jang obat warung-warungan teu urang kudu peduli eta realisasi salat teh salah sahiji banyak gitu. Nah, silet, slot, sholat, ya, silet, slot, sholat, tanpa dipikah yang kurang, batu bakal salut gitu. Itu mau pada kedah. Nah, lain orang yang dipuji, tapi ketika jelma atas dia, hayang orang kan jadi sosok yang dirindukan dan dibutuhkan, hayang deket. Nah itu kesuksesan hirup, eta menjadi sosok yang dirindukan dan dibutuhkan. Jadi orang kudu bere kenyamanan. Tadi nu realisasi sholat. Itu. Terusnya. Ngomong kieu mah, tersengaja di jalan aya nu garlut, nu aya nu nyapedog, aya misakeun tak kada kumaha. Tadi bisa dipakai. Contoh kieu. Kapayun. Contoh kieu tadi. Dia terlalu ribut misalkan. Ya. Anu juga garlut misalkan lo Pak iya pas suruh bikin nyanak pedog, tanya pekarang. Iya misalkan. Da mana pedog teh? Ah iya, contoh. Urang mah tong dihareus. Ya, dia yang misakeun gitu. Nah, yang misakeun. Kan anu paling bahaya nu mana? Iya, nyanak pekarang. Kadang dia urang kudu make bahasa atos kan tak. Tuh, tuh. Lepas tuh. Lamun hayang mencitkeun gampang tuh. Antong teh amankan eta leupas ieu mah. Tuh. Udah ka saya di urang. Anu tadi pake. Jadi urang di dieu tong naon sih eta? Bisi ka ieu nanya kok. Kan? Apa dia teh sih dia? Ada nak kieu bisi aji gunaon. Atas kan gitu. Tuh. Tuh. Oh, cerang umum. Di dieu nya. Dia mah bener haluskan di dieu we. Neungeul. Tuh. Nyata, iya itu hiji itu. Beres tuh dua anak. Si kan nonyok nu itu. Hah? Bisa tuh? Dia bisa tuh. Namun kok mau keluar ke handapkeun. Ngata tuh. Itu salah satu pernah nalu di dia jadi sendi. Oh banyak kayaknya cara mah salah siesna tuh. Udah iya nyebak sendi di dia we. Nu tadi dari nyepengan pedog. Sebetulnya dia kena ge lepas. Tuh. Tuh. Ini itu. Karena itu tah pilih. Coba punya lira. Tuh. Ada. Kami hafal. Di dia. Coba ini. Tuh. Nyata. Compare-nya. Ada ini. Kami hafal. Ini lagi sabak-sabaknya jelema. Nah, tuh. Nyata. Kedah ku emosi. Ku emosi teu kudu kutan teh. Wah panggil pengantut. Tanaga sih gede we. Wah kada ngalepaskeun tanpa tanaga wah. Tarik deh. Wah tengok tanaga. Saya jalan jago mah, aya ge jalan nu terlatih nu naik diajar. Terus ilmu mah teh mulai hatam. Bae kana umur urang mah benang kumaha. Hatam kana umur urang. Ilmu mulai hatam. Pernah cinta jeung Rasul? Nah, atuh ilmuna dipapake, nya salatna, nya lampah hadena. Berarti ilmu apa nih? Terus nah gitu, jadi urang ge kudu bisa mere wawaris sekali karbon di kana. Wawaris jangan regenerasi urang kana. Urang pel. Berarti aku merawat upami menakan jamin hoak anjing sok ge aku merawat sinu kitu mainannya Anu gitu biasana nembongkeun kasieun. Ame batur teu wanian terus. Lamun hoak ame batur sieun. Padahal mah aya
sih. Ah, gitu ya. Contoh gitu. Gagal. Sekarang damang mana? Eta gagah nu mana? Mun katinggalin gagal dulu nya. Di Bali. Masang gitu. Lalu udah katutup kana katutup kadi katutup. Masa tuh. Berarti gagah nu ieu sebenarnya mah. Ngan dikemas ku Depok lain hati Kapok, Runduk lain hati Taluk, Someah lain hati. Dikemas ku adab, ditutup ku satu. Nah, eta kembali ini ke pertanyaan tadi, yang tadi dijawab ku. Ya, nyumput buni di Caang, nembrak tetat tembong. Eta inilah kadinya, we. Padahal masan tuh. Nah, segitu Tapi lagi. mau nabi mau Pak. Mah, Jika tadi yuk, mau anu gelut, kurang kudu bisa. Sok ditinggal itu lah, anu gelut lah. Untuk aku mau anu mabok, tinggal mabok, misalnya balik tinap kalau cara misah abi beda Pak. Buru-buru, balik ke imah misah gitu. Jadi orang kok ngahiji misah, kan misah itu ngajauhan. Cerdas. Wah, cerdas.